sadayana. Para siswa kelas 7 anu dipikareus ku Miss Poppy, kumaha kabarna sadayana damang? Mudah-mudahan sadayana damang. Amin amin ya rabbal alamin. Dina danget ieu urang bakal ngabahas ngeunaan bab iklan jeung bewara. Iklan layanan masyarakat ya. Nah, 2 minggu kamari urang atos ngabahas bab eta. Ayeuna Miss Poppy bade sakedik ngareview ngeunaan materi nu eta. Kusabab saatos video ieu urang bakal ngalaksanakeun penilaian harian bab iklan layanan masyarakat. Hayu urang sami-sami pembahasan anu bade dibantu ku Miss Poppy ieu. Ngeunaan iklan jeung bewara. Iklan teh mangrupa wacana anu eusina mangaruhan jalma lian sangkan milampah naon-naon nu diiklankeun teh. Nah, iklan teh kaasupna teh kana wacana persuasifnya atawa ajakan. Aya rupa-rupa iklan. Di antarana wae aya iklan sosial atawa layanan masyarakat jeung iklan dagang atawa iklan komersil. Nah, lamun ieu nyaeta contoh iklan baris. Nah, iklan baris teh disebut oge iklan mini. Nyaeta iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Atau iklan baris teh nyaeta iklan leutik. Leutik itu kecil ya, iklan kecil dan singkat. Dan hanya dibangun oleh beberapa baris saja. Kemudian ada iklan kulawarga. Naon sih iklan kulawarga teh? Iklan kulawarga nyaeta iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga atawa berita untuk keluarga. Nah, misalnya di dieu aya ucapan terima kasih ya. Salajengna aya iklan anu ngumumkeun turut berduka cita. Nah, ayeuna urang kana wawaran. Wawaran teh sok disebut oge pengumuman atawa embaran. Wawaran teh mibanda tujuan keur nepikeun informasi nu aya mangpaatna atawa santeuna sangkan balarea teh apaleun. Jadi tujuannya itu supaya informasi itu tuh diketahui oleh halayak ramai atau paling tidak mereka tahu, selain itu mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Contoh wawaran. Nah, ieu aya pengumuman wawaran ngeunaan hiji acara, nyaeta acara malam kasenian anu diayakeun di Aula Barat ITB Bandung. Sareng ieu pengumuman ngeunaan pengumuman ka para siswa-siswi kelas 5 nya dugi ka kelas genep pikeun hadir dina acara Kabangkitan Nasional. Nah, eta contoh-contoh tina wawaran. Alhamdulillah atas mindset pembahasan ngeunaan iklan layanan masyarakat. Iklan jeung bewara. Upami aya masih teu paham, mangga WA atanapi telepon. Nah, mun sakieu wae materi di Miss Poppy ayeuna mangga hayu urang kerjakeun soal penilaian harian. Sakitu wae Miss Poppy kirang langkungna Miss Poppy nyuhun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.